kita akan berbicara masalah yang berat-berat, ya. misalkan Batu bara, masalah politik, kebudayaan dan sastra Rusia ya. ya. Bahasa Rusia. Sastra Rusia. Karena pepatah Rusia mengatakan Cikaracak tinggal batu laun-laun jadi legok. Nah, Kang Maria teh Cing salamet ka popotongan. lain. Oh lain. oh ulah selamat eta mah. Beh, lamun teu salamet, urang beunghar ku sade tempo euy. Jadi poin. Tuh dan mau cakang. Tuh, udah bogot urang jadi caan. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kaum muslimin dan muslihat. Rahimakumullah. Kama badu. Tutorial naon lu? Beri direkam. Oke guys, ketemu lagi bareng kita. Perkenalkan, saya Angkos Beton. Saya Dung Dawuk. Saya Okihara Nakasuke. Ngiluan mana? Nah, jadi dalam video kali ini kami akan membuat sebuah video yang tidak bermanfaat sama sekali. Dan tidak ada faedahnya. Nah, itu dia. Tapi di sini saya nekat ingin memperjelaskan cara mengetahui kepada anda-anda. Mau ketahui naon? Kita akan berbicara masalah yang berat-berat, Ya. misalkan Batu bara, masalah politik, kebudayaan dan sastra Rusia ya. Ya. Bahasa Rusia. Sastra Rusia. Karena pepatah Rusia mengatakan Cikaracak tinggal batu laun-laun jadi legok. Nah, artinya apa Bray? Sok barudak geras sarolat mumpung can kiamat itu artinya deui. sholat Kayak gitu wae. Kitu Orang wae. pae kitu wae teh. Ya ai perkasa mah murah mah bawari atuh heueuh. Emang yang cara dicarai deui. Kita kembali ke topik yang Utama sebelumnya ya. Oke. Kita akan berbicara masalah politik. Jadi hadirin. Politik ada dua kata, berasal dari dua kata, Ya. poli dan tik. Jadi poli itu olahraga poli, Nah, itu. tik itu mesin ketik. jadi urang teh Jadi lamun olahraga ulah bari ngetik. Iya. Karena nanti jadi bancang pakai u antara leungeun dan gado. si anjing beuki lieur heuh nya. Cek aing oge. Oh, politik deui mah. Politik. Jadi politik itu rujit. Jadi di dalam politik itu terlalu banyak kebohongan. Jika mantan, mereka itu lo bang awadul. Edan. Berat. Karena kita membicarakan yang rujit-rujit untuk menetralisir situasi, kita mau video ya. Ya. Bisa deh. Tahu. Dulur wae. Ya. Kopi itu harus berbagi antara sahabat dan sama. Ya, Mana belah mana? radio. Hah? Radio. Kabeh kan. Wah, ngapot kabeh. Jadi antara kebersamaan dan kekhawatiran itu dikit sih tipisnya. Antara kebersamaan dan tidak mampu hiji keopatan we lah gitu. Intinya mah. Sebenarnya orang mampu meuli kopi hiji ewang. Ngan orang jelemana teu sombong. Karena sombong itu mencelakakan Diri. dia nanti ya. Kesombongan itu bisa mencelakakan diri sendiri. Iyalah. Mau apa yang disombongin atuh? Ya, begitu. Tapi kita bahagia dengan kesombongan ini ya. Iya. Karena kita hidup dari kesombongan. Sombong itu menyenangkan. Omat nyedak. Kalau nyamannya tara sombong ini. Jangan mana apa goreng, nya teu sombong mek daun di kahareukeun teh. Perkara masalah kawin mah gampang heuh.
Boga motor tuh bisa dicewek. Kudu gojek bae. Ah, sayang. Mau nya politik ternyata sebenarnya Urang teu nyaho euy politik teh. naon sih. Nah, orang hidup sehari-hari kayak politik. Orang makanan sehari-hari Rocky Gerung sarapan. Tiga hari kan dia gitu dia. Kok aing sulam sanding. Tangga anjing. Tak gitu lur sebenarnya mah. Umur dunia teh geus kolot. Pokoknya juga sih iya we pokoknya mah kolot-kolot nama. Itu kolot urang ge baheula kitu. Umudunya teh cenah juga kolot. Tapi anger we kieu gini mah. Kakak urang bea kolotna, bea kolmurna. Jadi urang Kabayang tuh kan jadi hati teh dikitu teh. urang jelemana tara nyarian hate urang mah is enjoy is flying the back to the ground pokoknya mah. Oh ngerti. Oh jadi udah KTK Entah itu. Jadi dapat di sekolah. kau ngomong bahasa Inggris rek nanya naon ke urang. Tapi ya jadi euy KTK. Baik gerawan Pak. Ngomong-ngomong bahasa Inggris rek nanya naon ke urang. Urang mah rek manyakeun ari bahasana dog naon. Anjing, Ari style. gaya, Nah, mun doggy style nam. loba gaya anjing. Anjing kosong. Asal. Urang mah sok. Urang mah sakabeng sok jadi tanda tanya nah si Charlie lamun nyanyi sok bari ngadeg-deg gitu. Nah, itu berat pertanyaan. Biarkan aku. Si eta teh panas tiris atau naon gitu. Nah, itu berat. Skill teh nyawa Padahal skill. sok pakai jaketnya cari kan mun nyanyi. Heeh, padahal make jaket rolling. Hapuran Oh, juga iya. malah masalah tiris itu. Asapiraku artis hapuran. Video. Kadang Yang udut euy. sok jadi pertanyaan oge karena lagu si anu dinyanyikan si Nela Karisma kan ku simpan wajahmu. Oh, bener. Jadi maksudnya teh si banget teh erek ditunda gitu dibanding gitu jika tanu kuncal meureun. Maksudnya temennya terhati sih lah murah teh. Kalau murah tuh. HP urang-urang. Nah, Baik, urang-urang harga diri lah. Bae HP murah mah dapetin mah murah. Kehormatan. Kehormatan. Hormat. Lain potongan. Lain. Padahal di pemotongan mah ka bawah omat oge. Jika di nyawa sama. Kan ku simpan wajahmu. Kadek eta teh heuh. Puntungkeun tuna na teh Bawa anu lagu sting gini kan. mana. Anu marakayangan gitu. Eta Kita jadi mau bawa yang juring dulunya. tapi jadi non kisah cinta. Kuku ada 5. Ya tadi. Eta teh kisah butuh cinta, penjelasan. kisah cinta dua dunia. Ada teh. Jelema bobogohan yang dedemit. Ada teh. Nah, nya dedemit nama lah teu beda jauh jeung maneh lah jadinya. Itu kan ada. Enggak tadi tah. Hiji tah eta orang mah teu ngarti lagu teh. Kedua dengan ieu sairnya kotoran itu. Eta mah kitu kotoran podol gitu atau kumaha eta teh. Akhirnya kotoran itu Kan di situ kan sok aya Lain. eta di guru di sair bukan gitu. lain. Eta maksudna teh kieu aya si jelema teh hiji jelema ngojay di balong. Teum modal di jero. Oh, Pucung hul. Tapi inspirasi teh gitu. Sairnya kotoran itu terlihat. jadi sali masalahnya jadinya. Ya eta teh teum modal jadi si taina teh Cukup kalur gitu. langsung terinspirasi sih. Hiji deui anu lagu. Ya lah eta masalah dari eta kemana eta? Jelasnya lah eta. Tas si taina eta teh ya direcok lele. Pandelena dahar kemarin ya. Jelas gitu mah terelak atuh. Dibeli deh nya. Kumaha sakitu adil? Adil dia. Adil. Gitu. Anu eta dingin teh. Nu cerita adil ada. Bagai dalam sangkarnya gitu. Oh, Bagai dalam sangkar. Emang si keadilan teh manuk atau kumaha?
Ya, Biasa sejenis Bisa eta mah keturunan murai. Oh gitu. Palingan indahnya anjing. Jenis gitu sih kan kadang-kadang teu ngarati lagu gay euy. Guys, Gaya tukang lipat di mana? kita orang mah guys tukang paping. Ngelepan kerudung. Kamu dengan orang mah lain euy. Si gay teh tukang mijit. Tapi nama sok yang sok mijit tidak Soalnya naik. si gay itu main PS Beting lit. Oh lain. Pan ieu ke Pangandaran. Ada ngelawan ombak nu ganas. Cenah Sumarni aing ka pantai. Ya cing selamat teh waturan ngukur ka Pangandaran. Cing salamat diangkat dugi ka uwihna, cing salamat. Ulah aya nu tinggalkeun, ulah aya nu tinggalkeun. Komo ninggalkeun perasaan mah. Nya ninggalkeun kenangan eta kenai, kenai. Pai-pai aja urang. Urang mah wah hayang ke Pangandaran teh hayang ninggalkeun masa lalu urang di bawah ombak tadi kan. Ai urang kan kamari kan kan ya. nya jelembur aririt ka Pangandaran urang. Si anjing nya. Urang kan teh kieu. Urang sok sieun loba jelema nu suudon. Sudah daun sudah. Ya, urang sieun pajarkeun ngilu teh dek ngadon moto popotongan keur ka bawah ombak gitu. Karti ya gitu man. Jadi kita nggak doakan itu selamat atau kumaha ya? Selamat, Oh, selamat. Amin. Dalam teu selamat kayak orang beunghar mulai ngalajoanan. Aduh, gitu namanya. Lebaran keur naon atuh aing bisa. Jadi Tet tepuk. tet tet tet. Yes. Aduh, jangan kita lanjut heula. Matak cing salamat, tong marija teuing. Cing salamet ka popotongan. Lain. Oh lain. Oh, ulah selamat eta mah. Selamat. Lamun teh salamet, urang beunghar ku sade tempo euy. Yang kadang kayak balik ka hari jamu, ulah ka Brebes. Ulah. Naon ka Brebes? Hiji bawa dulur, naon kita coba. Kenapa di dia kan ya? Kamu jadi kaisar di Jepang. Mau yang milih. Gitu tawa sama teman-teman euy. Geus bae tong jadi pikiran. Iya guys.